Alhamdulillah aya ku bagja kabina-bina tepang dina mangsa anu taya pisan kuciwa hartosna urang riung mungpulung teh dina tetep ngawedalan tali silaturahmi kalayan urang salawasna miara uhwa sangkan urang teu tijalike sangkan urang teu macike salawasna urang bakal tiasa nyumponan kana syariat Islam hakikatna urang kadzat nu maha kawasa Allah azza wajalla syariatna mah urang antara manusia sareng manusia silih hargaan silih ajenan bere maweh biasa nulung mah geus biasana pisan meureun ini nulung butuh nalang susah teh kapanan eta bagian urang nah numawi dina sonten dina enjing dina siang urang salawasna munajat ka zat nu maha kawasa sangkan urang salawasna aya dina pangjaring pangriksa mantena mangga ayeuna nu kepoh waktosna midangkeun carita nu katunda kamari naraskeun si Rawing Kiwari garapan wakepoh Kiwari der Rawing urang teraskeun deui kumaha ieu trung menurutkan beja masih Rawing teh jago pilih tanding jalaman nulung ilmu nasugan be nya bisa nulungan karena kasus aja karudet aing ya sok teruskan kumanya untari naon nyemetak jadi bingung jeung sedih teh ya akan jadi lebih pasaranan aya penasaran hayang nyaho kana kayanya ini sabener-bener-benerna si Banteng Mulung atel bibirna sigana teh lamun teu bilu nembro ngomongna bener nyai bet ngentong ngasa-ngasa ngentong sieun-sieun ku ngakang mamakannya maka ngawing manyugan be bisa nulungan ka nyai nu mantak kudu nerus nerang nyai sok nyarita nu bener-bener sok nya benerna nyai si Banteng Bulung atel bibirna sigana teh untari netep dikasih Rawing terus ngomong di lalaunan leres eta teh mana naon Kang Banteng Bulung teh kan abdi mah bet sieun ningali tangtunganan oge mau neon-neon nyai teu kudu sieun akang bagiannana lamun neon-neon mah cik sok kancang nyarita deui nu leuwih jelas ka akang abdi geus taya harapan deui kumu hirup di alam pawenangan Kang Rawing sabab hirup abdi teh betaya hartina tipoe kapengan di udag-udag kurasana langsa ngagulung kabingung nu estu taya sudana tanpa aya bisa nulungan ka diri abdi ka oh nyai teh dipaksa kiwin ku nu jadi kolot anu sok padahal nyai teh suka ka lalaki nu dijodohkeun ku kolot nyai kitu kabingung jeung kasedih teh sanes kitu Kang Rawing oh lantaran nyai ditinggalkeun meot ku kabogoh atawa bebereuh teu sanes Kang Rawing oh pedah eta meureunan lalaki nu dipika cinta ku nyai kawin jeung awewe nu sejen sanes margi sanu kersaeun ka abdi awewe nu kieu rupa oh pedah oh Kang Rawing mah ingkah kaheureuy Kang ngawing noba itu kaur mah batur teh tidak Kang ngawing mah kalaka oh-ohan tukang ngawing geningan mangsa alah aduh ya salah we naguh teh teng ya nakunaon atunya oh iya meureunan lantaran yang ditinggalkeun maot kuno jadi kolot memang leres pun bapak tos ngantunkeun pun bilang kagungan bicara oge namun teu lami margi pun bapak mun bapak tere abdi oge sami teras ngantunkeun pawenangan oh jadi nyai teh sedih jeung nalangsa lantaran ditinggalkeun maot ku bapak pituin jeung bapak tere kitu maksud nyai lanceuk tere abdi lalaki duaan mangrupa sakembaran kawilang dua jago anu tetela akhirna mangahakan raja kaya pun biang malian pun biang teh nuju teu damang numutkeun nu tiasa macana diberejit ku ilmu telu aku jadi hawatus ke pun biang Kang Rawing si Rawing ngerangi seuri bari ngareret ka si Banteng Bulung anu ngajanteng nangtung milu ngabandungan kana guaran carita untari oh Kang ngawing oh-ohan deui euy dah rada berai-berayan ini mah ya rada berai-berayan ini mah caang ya Kang jadi nyai teh boga lanceuk tere lalaki duaan nah ngahakan hartabana atawa raja kaya kumaha kitu nyai mohon tere abdi sareng pun biang pangawak awewe anu teu daya teu upaya kapanan meureunan nu akhirna ti poe ka poe teh raja kaya pun biang terus-terusan dipake monyah-monyah ku lanceuk tere abdi nyatakan Subala jeung Kang Sujali
sugan akang teh subala subali atawa sugriwa subali eta mah kudu bebeja ka hanggada atawa hanoman meureunan. Jadi lanceuk teh nyai teh ngaranna subala jeung sujali. Nuhun Kang. Di sabang prak anjeunna aya di rorompok pun biang jadi tik-tik brak. Batin ongko pangintenan lagi rorompok teh mi unggal poe dipake tempat main sareng ngumbar nafsu. Ka istri abdi teh bisa naon-naon sikepna galak jeung kejem. Imeng abdi narima panyiksa ti manehanana dua. Malah tadi eming abdi dipiwarang milarian dukun margi kayaan pun biang nu baki wales bae teu damangna kan. Nyebutkeun tiasa macenakeun aku ilmu marejit. Ayeuna abdi dikikeun ka ieu tempat. Bedaong kedah ka mananya lupaku. Margi ku emuntan sanes pun biang damang di oge mah oleh kaganggu margi talajak lanceuk tare abdi nyata Kang Subala sareng Sujali kan. Bedah aya nama Cipanon jeung kasedih Untari waktu harita. Ceurik kanyanyerian pugu salila ieu ngan ukur di kemuku sorangan, rasa kasedih jeung kana langsaan. Si Rawing silih teuteup jeung si Banteng Bulung, duanana bet ngarasa watir jeung karunya anu ku nasibna Untari harita. Aduh, aya kitu nya teh. Padahal cek akang mah eta lanceuk teh nyai teh teu ngabogaan hak neon-neon ka raja kaya indung nyai. Haeuh, kumaha ieu teh? Cek pikiran anteng kumaha? Si Banteng Bulung ngahulang sakedeung. Ngareret ka Nyi Untari nu harita terus tungkul bet sieuneun pisan sigana teh ku si Banteng Bulung. Ngarengecek nguing mangurang-ngurang datangan be ngayeuna mah Kang Imahna Nyi Untari ka ngawing-ngawing. Ngengken di ditu ngurang ngariung ngamun ngeungeus beres ngurusanana terus urang. Daang. Pasti kana hamil deui di dinya mah teh. Geus apal lah Kang ayeuna mah lah. Tapi kumaha lamun lanceuk terena Untari nyata Subala jeung Sujali Malik teh suka ka urang. Sedengkeun urang jalma anyar pinanggi teh. Oh. Ngatur najan nganyar minanggi oge ngawa salahna ngalinulungan mah ka ngawing-ngawing. Ngapanan ngecek ka ngawing-ngawing oge ngudung urang ngudung bisa nulungan nu butuh ngajait nganu titeulem ngahudangkeun nganu labuh. Ngapanan kitu tah nu mamakon nama urang ngudung nulungan Nyai Untari Kang. Si Rawing netep antep ka Untari teula terus nyarita deui. Kayaknya Kang rek nanya ka nyai nya. Upama ieu mah akang boga karep hayang ngalempengkeun ieu kayaan. Hartina akang mah lain erek pipilueun ngan teu dina tempatna lamun nyai anu disiksa jeung dikakaya ku Subala jeung Sujali. Bisa ditarima teu kira-kirana ieu jalan pikir pikiran akang? Untari bet beki karep Cipanona anu masih hantipina. Lamun teu ngarti di biwahat bet hayang ngagabrug bari nyuuh dina luhureun dada si Rawing. Adi ngaturkeun nuhun kana perhatosan ti salira Kang Rawing. Oge ti Kang Banteng Bulung terus teu kedah dibalon deui eta kasauran ti Kang Rawing. Margi abdi nu jadi manfatna laksa sareng bingung makayan pun biang Kang. Si Banteng Bulung nu harita kadenge nyarita deui. Makanya mah nenanganya Kang Awing di lembur mah biasa ngosok ngubaran nganu gering aja nganu benang kumanyakit. Di lembur mah menggos ngasohor dukun Awing Nyai, makanya mah mesti nyagor ngindung Nyai. Tong kitu di dinya teh. Majarkeun nya akang dukun. Bisa sote ngubaran lamun panyakit atuh di jero alatan patelak ngadu tanaga. Lamun gering panyakit mah tantang tuh bisa naon-naon atuh akang teh. Kang Awing nyebut ngakang kang urang euy. Mokona mah urang ingit Kang Imahna Nyai Untari be ngayeuna mah Kang Awing. Untari ngabagi paneutupna ka si Banteng Bulung jeung si Rawing. Talila terus cerita deui. Nanging sing atas-atas Kang Rawing. Margi Kang Subala sareng Kang Sujali kawilang jago nu dipika gigis, kejem sareng barangasan Kang. Pamugi Kang Rawing sareng Kang Banteng Bulung ulah dugikeun Kang ngayakeun kaributan sareng anjeunna. Ya, ari akang mah moal ngajak ribut teu pupugu. Ieu mah hayang ngalempengkeun pasualan. Sabab ari ceuk akang mah nyai anu sakuduna ngabogaan hak-hak kana raja kaya anu jadi indung. Pugu raja kaya ayeuna teh raja kaya bareng jeung bapa nyai, jadi sakuduna mah ulah ngahak jeung batu ulah ngahak jeung ngatur eta anu ngaran Subala jeung Subali. Bener teh Teng? Nya gitu Kang Awing-awing. Mamakannya mah urang mulah ngantep nasib nu Nyai Untari. Ngarunya Kang. Aduh, karunya pisan tunggu Kang Awing-awing. Oh. Ieu mah ya. Abdi teu ngaturkeun nuhun satecan oge Kang Rawing. Oge Kang Banteng Bulung kana perhatosan sareng pitulungna sok komo pamipun biang dugikeun ka damang deui masa bihara-bihari.
Tong nyerit ay naman nyai. Si Anteng Ulong mas sa pabitaan lang ningali nyerit teh. Sak terus we teh nyerit. Aduh, ya. Kan. Si Rawing akhirnya menangtukeun sikepna. Dirina sadar sanajanya urusan pribadi na kita can jucung nepikeun kanu dimaksud, tapi dirina teu bisa ngantep kitu bae kana nasib kahirupan anu karanapan ku Untari dina waktu harita. Nyai atuh nama urang ka itu atuh ka lemur nyai. Kumaha jauh ti detik kira-kira nyai? Ya lumayan we tebih nama Kang Rawing. Nanging harapan abdi muga-muga we Kang Subala sareng Sujali sadar kana kaayaan dirina. Margi abdi teu miharep pamikirna dugikeun ka aya riributan mah Kang. Atuh buku we kang oge sarua. Bet da resep ari kana kaributan mah. Resep sote lamun ngariung hamin. Buku deui eta mah Prabu Tumpeng paling-paling kamarkaan dina ripuhna oge. Nyalin kitu teh. Cek si Rawing bari cengkat nantung tina diukna. Si Banteng Bulung ungeuk bari nimbalan. Bener Kang Ngawing-ngawing. Oh, naniraha kitu ngaliung ngaminna teh Kang Ngawing-ngawing. Ngatunya beh deui meureun nya beteng teh Kang. Alah ieu mah ieu dulur akang mah hampura. Hejo pisan kalalalab teh nyai. Nu mah teh ulah kaget. Nya hayu atuh nyai urang ngeroyeuh bae mah. Mangga tukang Rawing. Temal Untari pondok geus kitu mah tiluanana terus saleumpang ninggalkeun eta patempatan. Si Rawing lempang ngarending jeung Untari sedengkeun tukangeunana nuturkeun si Banteng Bulung. Tetela memang cukup jauh oge jarak ti basisir kalemurna Untari teh. Sing horeng Untari teh geus nekat beureunan pikeun miceun maneh ka laut. Sabab eueuh hartina beureunan hirup oge lamun ti poe ka poe teu waleh nyandanganna langsa jeung tunggara hirupna. Waktu tepi ka deukeut buruan imah memang bener buruan imah kolotna Untari teh kawilang buruan imah nu lega lahana. Malah wangunan imahna oge kawilang gedong nandakeun kolotna Untari teh memang jalma aya sigana mah. Untari acan wanian asup ka pakarangan imah ngareret ka si Rawing bari terus nyarita lalaunan. Abi beteuan tun lebet ka pakaranganan oge Kang Rawing. Mangga we tinggal di buruan Kang. Aya kana opat riunganana eta teh sadayana nuju main Kang. Di lebat bumi biasa nama dipake laku maksiat pikeun anu meunang dina maena. Kumaha tuh Kang? Si Rawing nyengir bari ngareret ka si Banteng Bulung terus nyarita. Kumaha teh? Geus tepi ka tempat nu dituju teh. Itu aya opat bunduk. Jelema nu keur maraen euy. Yah, mangkaning akang mah teu bisa kena puan paen teh, teu bisa teh. Wah, ngapanan urang adieu teh lain ngarek main Kang Ngawing-ngawing. Nya ngamun mutu bae mah main ngentan neon-neon. Ngengkeun bengeuing anu main ngarek ngunyeng ngatawan naon-naon mah. Ngayong urang asup Kang Ngawing-ngawing. Tengeuna di ngasupkeun mah Kang. Nya puguh akang oge ngarti hayang asup ya teh. Nya da teu puguhan teh asup mah. Ngan kade ye ulawakan neangan gara-gara teh ye. Ingetkeun urang datang ka dieu lain dek ngayakeun kaributan. Bener teu? Beres Kang Ngawing-ngawing. Oh, mamekonnya mangaring-wing mah kumaha Kang Ngawing-ngawing. Kang Ngawing ngomanjon wing, ngamun ngecek ngomanjon mudu ngabanting jalma dibanting. Ngamun mudu cicing wing nyicing Kang Ngawing-ngawing. Nya ade atuh lamun geus kitu mah. Hayu nyai, aku keun belah engke teh ka Subala jeung Sujali akang kabogoh nyai kitu. Datang ka dia hayang wawuh jeung dulur nyai. Kumangke sikepna sarta penerimaan Subala jeung Sujali. Kumaha kaberatan teh lamun akang diakukeun ka bogoh nyai. Kabogoh deui euy. Baru beureum pipi nu geulis Untari waktu si Rawing nyarita kitu teh. Ngawalon lalaunan. Ya nggak kene kumaha Kang Rawing ngiringan ari abdi mah. Ulah ngiringan-ngiringan kumaha akang ya tapi akang kumaha lamun nya bogoh ka nyai. Jadi engkeun nu kudu nyebutkeun akang ka bogoh nyai teh nya nyai pisan nu nyarita mangsa ngawanohkeun diri akangnya. Mangga Kang Rawing, ku abdi diperhatoskeun pisan. Tacan oge tepi ka golodog kakara di tengah-tengah buruan meureunnan. Harita katingali geus aya dua lalaki anu nyampeurkeun dina sikap nu garang jeung galak milik dina Wanda mah jelas kawilang jawara. Kela urang heula euy. Untari ieu teh. Nah geuningan geus balik deui lain dititah ku Kang Subala, ha? Jeung ieu deui aya nama bareng jeung ieu dua lalaki saha ieu teh Untari? Eta dua lalaki anu megatan jalan teh salah saurang di antarana nanya bari ngabagi paneteupna ka si Rawing jeung si Banteng Bulung. Komo waktu ngaredet ka si Banteng Bulung mah muguh ngageter hatena. Untari nenangkeun geuteran hatena. Ningali galagatna kitu mah geus jelas bakal aya kaributan. Manggo balad-baladna Subala jeung Sujali kawilang jalma-jalma nu kalasar jeung barangasan. Iya, nepangkeun Kang Rawing. Untari bangun asa-asa dina neruskeun caritanana. Kapaksa si Rawing nu nyambung caritan Untari.
kabogoh na untari kuring datang ka dieu nganter ieu kabogoh kuring untari maksud hayang nepungan nu jadi indung nyata indungna anu cenah mah keur gering gitu. Jadi teu kudu dipegatan lengka sikap jeung caritaan pokoknya nu bener-bener ieu nanyatakeun jen hayang pangi jeung jadi indungna keur gering gitu. Sikap caritaan si Rawing tenang pisan sigana teh eta duaan anak buahna Subala teh nepikeun ka ngabulileung panonjol ambek we sigana teh ngan manehna duaan kawilang kaget oge ngadenge ngaran si Rawing baturna nu saurang di harita nyarita. Jadi anjeun teh si Rawing montong bari jeung heureuy ngomongna sia sabab sakanya kuring si Rawing geus boga anak pamajikan. Si Rawing nyelenge seuli bari terus nyarita deui. Nya heueuh da kuring oge geus boga anak majikan atuh memang bener ngan anu geus boga anak pamajikan teu meunang kitu boga kabogoh deui teu meunangnya. Ari ambewenna sukawin jeung daekeun mah teu neon-neon lur. Si Banteng Bulung hatina mah geus teu tenang hayang geura nindak ka eta dua jalma tapi si Banteng Bulung masih kene nungguan parentahna si Rawing. Salah saurang di antarana harita ngomong deui tujukeun ka si Rawing. Montong disasaruakeun jeung di tempat maneh datang ka tempat-tempatan Rawing. Dewek menang parentah ti Kang Subala lamun aya jalma asing atawa anyar pinanggih teu bisa asup kitu bae ka jero imah. Karti. Geus disebutkeun tadi ogen kuring teh kabogohna untari. Jadi hartina kuring kabawa ku untari. Kuring bebenena ka untari. Untari babeureuhna teh kuring. Na masih kene kurang jelas. Bani kudu pasengor-sengor papureleng-pureleng pila kadarekna tamu. Kawas di mah sorangeun we. Kumaha mah nya ngajajanteng kieu di buruan. Teu pantes atuh lur. Anak buah Subala sarajan sikep digalak-galakeun tapi dina hatena mah pada nyarita. Nah bener kitu ieu nu bareng jeung untari teh si Rawing teh. Tapi nah kakara datang ayeuna lamun heueuh mah kabogohna untari. Tapi lamun nilik dina sikep jeung ciri-cirina mah sakumaha beja nu katarima memang kieu pisan cenah nu ngaran si Rawing teh. Kadenge si Rawing ngomong deui. Itu. Itu kayak kating harulang kitu. Kumaha ya teh? Manye kuring rek sinang ngajanteng kieu di buruan. Pantes di mana katamu kieu lur? Kumaha nya ieu? Si Rawing ngarerit ka untari anu direret terus nyarita. Abi na bari kalebet bumi Kang teu kada dihalangan sakumaha nu disaurkeun ku Kang Rawing memang kitu pisan kaayaanana maksud sejenna pangan kapun biang sakantenan ku abi bade ditepangkeun ka Kang Subala sareng Sujali. Nu duaan teh ngatur diri bari paneuteup teu lepas-lepas kalabah si Rawing napuguduanana memang geus meunang parentah lamun ningali untari datang deui ulah diberi kasempetan pikeun asup ka jero imah. Untari wayahna we teu bisa diidinan pikeun asup ka jero imah. Sokomo ayeuna bareng jeung jalma asing jalma anyar pinangi akang geus meunang parentah ti Kang Subala. Untari kerung lantaran ayeuna dibarengan ku si Rawing jeung si Banteng Bulung ngadadak jadi reug-reug hatena malah bet jadi wani dina cumaritana. Nah aneh bet mere parentah sarupa kitu kuring dia teh pribumi benar-benar teu kaharti Kang Subala make jeung mere parentah kitu segala rupa ieu teh imah kolot kuring naon hakna make jeung dihalangan kuring teu meunang asup ka jero imah hareup kuring rek terus ka jero imah haling ya. Untari jadi galak dina sikepna. Atuh puguna eta dua lalaki anak buahna Subala teh jadi beureum beungeut na sabab Untari bet jadi galak jeung banian kitu. Bet asa kasinggung hatena salah saurang di antarana mun cereng bari terus nyarita kasar. Haram jadas ya. Dasar bikang belekum. Pamawa kabogoh ka dieu sagala rupa diberekeun sia ta ku aing sungut teh. Wani ngomong kitu ka aing. Si Rawing nyurungkeun badan Untari lalaunan ka gigir. Ngarenak ka si Banteng Bulung bari nyarita. Kumaha ieu teh? Kapaksa ieu mah kudu aya rilibutan. Nya ada kangaranan galagatna geus kieu. Mah halangan deui mah teh. Kana duel deui mah duel. Lain duel Kang Ngawing-ngawing, duel. Nya duel. Ya mah kana duel we duel. Kumaha geus siap teh? Wah, ngandung itu matut mah kunguingkeun bae Kang Ngawing-ngawing. Ngentong molontong sia nyanyi duaan. Yang aing si Banteng Bulung nganu ngeukeur ngawal bogoh-bogohan, nganu bakal ngabanting nyanyi duaan. Montong urang ngajar sia. Sabarila tenang teng. Dagoan parentah ti akang sabab akang memang anu duaan teh bagian anteng. Akang komandoan. Kumaha lur? Kekerek dihalangan kabogoh kuring Untari jeung kuring duaan asup ka jero imah. Lamun keke dihalangan kapaksa kuring bakal mere parentah kan jadi lulur. Nyatana si Banteng Bulung. Mongkon keur laparon, kabeukina teh kana ceuli atah. Kumaha? Dua jago anak buahna Subala silih teuteuk. Duanana hatena memang pada ngageter komo bieu ngadenge caritaan si Banteng Bulung nu handaruan tur sayaga diri geus nimbak ka manehanna duaan milik dina tangtungan oge bet matak seber kana hate. Tapi manehna duaan kabilang jago nu dipercaya ku Subala. Bet asa piraku ari kudu nembongkeun ka risi jeung ka seber hate. Salah saurang di antarana tetep dina sikepna nu garang sarepet kulap bedog harita dipesat tina sarangkana. Si Rawing nyerenge seuri bari nyarita deui. Nya,
Geus masalah ieu mah teng. Jadi hiji kapastian, tang tu ribut ieu mah. Kumaha teng yo, geus cabut bedog kitu ningan yo. Alah, lamun kitu mah ngalagar bedog, ngajak ribut meureun lur. Kadalain aku silain kumaha. Lamun aing geus ngalagar bedog moal make asup deui kana sarangkan umpama acan ngurip geutis sia. Jalma nu lancang jeung kurang ajar. Pikeun diri aing teu ngarasa sieun deul, rek sirubung rek sirawing. Sanajan aya buta oge aing teu sieun. Ya, kita lamun kitu mah. Ayo maju teng. Ieu anu duaan teh bagian anteng cukup nepikeun ka kapaehan teng. Ngan bisa memang hayang nyapluk celina, bisa hayang nyapluk celina mah gegel we nya beakeun dua celina. Ayo maju ka hareup teng. Nah, aya ku kabina-bina. Jalma-jalma nu kurang ajar belakok cumut ieu mah yo. Aida. Nah, sia kabina-bina euy. Kitu nya. Kitu lamun kitu mah. Ayo maju teng. Ya duduan bagian anteng cukup bereskan kayaknya. Gagal celina sing lebih kabeak. Kejelang si Banteng Bulung ngagajeleng ka hareup. Nya oge awak nu jangkung gede luhur tapi da puguh pangawasana ilmu silatna mah atuh hebat. Gerakanana ilmu estimasi si Banteng Bulung mentrong ka dua jagona Subala teu terus jarita. Oh. Ngayo sia nyanyi maju duaan ha. Urang ajar wani-wani nyanyi ngomong ngasar kana awing-awing ha. Dibandingkan ku uing sia. Dimotongkeun sia ngawakna. Nayo nyingkir ka ngawing-ngawing. Si Banteng Bulung harita sayaga diri pikeun yang hareupan eta dua lawan. Si Rawing surti kana kayaan terus nyingkir ka gigir bari nungtun leungeun untari. Sedangkan dua jagona Subala katingali harita silih teuteuk duanana geus pada ngalugas bedogna terus ngatur posisi tangtungan badana. Salah saurang di antarana nyarita sanajan dina hate mah ngagetar tapi sorot panon jeung paromanana tetep gana. Montongna saing peda boga tangtungan awak tangi geus sia Banteng Bulung. Aing mah kasieun ku awak seperti maneh. Jangkung moal ditaragian deuleu. Rasakeun sia. Rasakeun ye bedog aing. Dua jago Subala maju dina rajang dina waktu anu meh bareng. Tapi si Banteng Bulung ayeuna mah ngan ukur ngagilirkeun awakna saeutik, parang sabetan pedog lawan ngan ukur liwat sababaraha senti tina sasaran. Salah saurang di antara ditewak kali terabah cangkengna ku leungeun sabeula. Memeh lawan sadar kana kayaan anu sabenerna awakna geus dipantingkeun manten ku si Banteng Bulung. Ha, dinangkingkeun sia ku ngain-ngain sia nguya. Wah. Kebut adaw ngagero harita panjangna kerana enta jago nu dibantingkeun ku si Banteng Bulung teh. Karasa awak nali upama nu remek satulang-tulang. Ari baturna nu saurang diri rada mundur ngarengkog ka tukang kaget ningali kekuatan si Banteng Bulung. Ngaya, mudan nyanyi nih. Ngamun nya jago nya jeung nyanyi kang weng-weng. Ngayo sia nyaju sia. Ayo ngani saurang deui naju. Nyuna ka nama imam moal nyieun ku nyane. Bari jeung nyengir sarta pepelengkingan nahan kanyeri. Nu dibandingkeun ku si Banteng Bulung maksakeun maneh moneal hudang. Waktosna geuningan parantos teh nyekapan atuh cag urang cekapkeun dugi ka dewe heula atuh acara dongeng kiwari neraskeun cariyos Si Rawing kiwari garapan Wakepoh kiwari hatur nuhun permios.